Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Haturan kaum dangu sadayana wilujeng wayah kieu patepang deui sareng pun emang dina guaran dongeng Sunda Sirah Nabawiyah. Ulah hilap toel heula like sareng subscribe mugi bae kasayan saderek sadaya sing janten cengcelengan sampeureuun jaga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang sami-sami ngawitan ieu guaran. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu terus lumaku kadenge mimiti aya suara tongeret nandakeun beurang tereh kaganti ku peuting. Wanci kitu teh biasana barudak atawa jalma-jalma keur meujeuh nanyayeun di jalan-jalan kota Mekkah. Tapi mangsa harita mah karasa beda. Aya hawa anu keung sarta pesemon jalma-jalma ngemu kahariwang anu kacida gedena. Tekung silila reup jangjang peuting geus bener-bener ngarungkup kaayaan beurang atuh poek meredong. Sasatoan peuting geus mimiti di sarada bangun ngilu sedih kingkin ku ayana anu baris kajadian di Makkah. Gebrug 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 panto gerbang boh ti Zurhum atawa ti Huzaah geus ditarutup tutupkeun. Sabarbara jongjongan ti harita kaayaan beuki sepi. Kabireungeuh pasukan suku Zurhum geus nyerumput di tempat-tempat anu aman. Tapi kaayaan kitu teh henteu lila kusabab di palbah benteng suku Huzaah kadenge jelema surak amal-amalan narumpak kuda muru ka pamukiman suku Zurhum. Eta teh mangrupakeun pasukan ti suku Huzaah anu rek merangan suku Zurhum. Pedah kakawasaanana direbut kuno boga hak nyaeta Qusay bin Kilab di suku Zurhum. Barang maranehanana geus tepi di tengah-tengah burusut panah seuneu panah racun ngeburusut muru ka prajurit-prajurit di suku Huzaah. Kaayaan anu tadina sepi jempling hehet sombrek kiwari gandeng ku sora sapatu kuda cinggororok ngejelema jeung patinggalon nyerangna senjata diadu jeung tameng. Ponggawa ti suku Zurhum jeung Qusay bin Kilab henteu repeh terus ngabobotohan masyarakat jeung tantara ti suku Zurhum pikeun ngarangseg terus ka suku Huzaah. Di dieu kabireungeuh bubuhan suku Zurhum mah geus tatan-tatan ti jauh-jauh poe pikeun nyinghareupan eta perang. Tangtu wae dina waktu anu sakedeung geus kabireungeuh korban anu patulayah di suku Huzaah anu lain saeutik. Perang terus campuh, korban oge terus nambahan. Peuting harita tanah Arab banjir ku getih anu salila 500 taun kakarak harita deui kajadian. Ngagederna perang jeung cinggarwak na jalma ku nyerelekna waktu. Kiwari geus mimiti nincak waktu subuh sora hayam kongkorongok lapat-lapat kadengena hampir kasilep ku jalma-jalma anu kerebutan umur begalan pati. Tekung silila di belah wetan katingali hibar cahaya beureum. Sing horeng teh Sang Surya geus mimiti erek ngaraksanakeun tugasna nyaangan marcapada satung kebing langit satangkara king jagat. Atuh beuki jelas katingali patulayahna bangke-bangke kuda tumpang tindihna korban-korban ti dua belah pihak anu jumlahna lain saeutik mata keung kaayaanana. Dukung silila aya tangara ti masing-masing suku pikeun narik mundur pasukan perangna ninggalkeun segala rupa anu aya di tengah-tengah pakalangan kaasup layon-layon jalma anu jadi korban dina kajadian peuting eta. Dina wanci haneut moyan katingali aya utusan ti suku Huzaah muru ka karaton suku Zurhum. Saenggeus nepi ka lawang karaton pok ponggawa nanya maksud jeung tujuan ka eta utusan. Bagea
Nah bener anjen teh utusan ti suku Huza'ah. Bener pisan, kaula mangrupakan utusan ti suku Huza'ah. Aya bija naon anu ku anjeun rek ditepikeun? Prak anu caritakeun. Aya sababaraha hal anu kupingpinan suku Huza'ah dijadikeun tinibangan. Anu kahiji, lain pada suku Huza'ah ngerasa sieun ku suku Zurhum, tapi ieu mah dumasarkan kamanusiaan. Anjeunna henteu tega ningali masyarakat jeung prajurit anu tuah teu dosa. Aya oge nu katalian baraya, silih petik pati, silih ala nyawa di medan dan laga. Dumasar eta tinimangan. Akhirna pimpinan kaula nyokot kacinakan. Kumaha lamun sakira-kira ieu paceng keadaan teh urang dibereskeun ku sacara hukum di pangadilan. Tujuanana supaya nyawa dalawan leungit teu puguh. Anu kadua, kami kudu menang jawaban poe ieu setorkeun ka pimpinan kami. Eta usulan memang kacida hadena, tapi kami mau kurpong gawa. Kami kudu lapor heula ka Raja Qusay bin Kilab. Anjeunna anu boga hak mutuskeun ditarimana atau henteu tawaran anjeun wawakil suku Huza'ah. Keun kami ditungguan di dieu nepi ka meunang jawaban di Raja Andika. Harita ponggawa Qusay bin Kilab asup ka jero karaton nepungan senapati anu nuju paguneman sareng Raja Qusay bin Kilab nyawalakeun lengkah-lengkah dina perang saterusna. Bagea paman ponggawa, sok caritakeun siga aya hal anu penting dawuh timalan kaula nun. Di luar aya utusan ti suku Huza'ah anu pamaksadanana ieu perang teh urang eureunkeun samentara supaya ieu kajadian dibereskeun wae di persidangan. Tujuanana supaya henteu loba teuing korban nyawa, korban jiwa di kedua belah pihakan. Bobot pangayon timbang taraju nyangakeun ka salira sun. Da sabenerna mah kami teh hayang paman kudu perang ngocorkeun getih. Heug lamun kitu. Gutrut Raja Qusay bin Kilab nyieun surat kasanggupan atau narima tawaran ti suku Huza'ah. Suku Zurhum harita merdih supaya anu diangkat jadi hakim atau panengah dina eta pasualan teh hiji sesepuh di Mekah anu boga pangaruh sok sanajan umurna geus kacida kolotna, anu boga ngaran Ya'mur bin Auf. Manehna kawentar di Mekah zaman harita hiji tokoh anu wijaksana tur talegok tapak genteng kadek dina memeres hiji pasualan. Sanggeus beres sarta diparap ku Qusay bin Kilab, eta surat dibikeun ka utusan pikeun dianterkeun ka pimpinan suku Huza'ah. Sakatarimana eta surat brawai utusan ti suku Huza'ah ninggalkeun eta karaton. Heuleum waktos na seep cagah urang teuneun di haneulem hieum tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang samper deui teh hilap pun emang nada agung cukup lumur jembar hapunteuna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu rekaman. Pamungkas catur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.